Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun hancadaresan kitab Durratun Nasihin halaman 147 kantun qala al-faqihu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu. Qala parantos ngadawuh saha al-faqihu Syekh Faqih Abul Laitsi As-Samarqandi, tegesna Abul Laits As-Samarqandi, ngadawuh kana lafad man aroda ayyan jua min azabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a. Man sahajalma aroda anu ngamaksud itu man teh ayyan jua kana yen salamet itu man min adzabil qabri tina siksaan kubur, fa'alaihi maka eta tetep atawa misti ka itu man teh ayyulazima ari yen nganggerkeun atawa ngamistikeun itu si man teh arba'ata asya'a kana opat pirang-pirang perkara, wa yajtaniba sareng yen ngajauhan itu si man arba'ata asya'a kana opat pirang-pirang perkara. Jadi lamun jalma ngamaksud hayang salamet di kubur, salamet tina siksa kubur, maka eta jalma teh kudu ngamayengkeun opat perkara, migawe kana opat perkara, oge ngajauhan tina opat perkara. Naon anu kudu dipigawe? Fa amallati yalzamu ayyulazimaha. Fa amallati maka anapun ari anu yalzamu anu misti naon ayyulazimaha yen ngamayengkeun atawa ngamistikeun itu man ha kana itu lati. Fal muhafadzatu maka eta ngaraksa ala sholati kana sholat, hiji raksa sholat ulah ditinggalkeun, wasodaqoti sareng kana sodaqoh, ngaraksa sholat ngaraksa sodaqoh, wa qiraatil qur'ani sareng ngaraksa kana maca Quran, wa kathroti tasbihi sareng ngalobakeun maca tasbih. Jadi jalma lamun ngamayengkeun opat perkara ieu maka eta jalma bakal salamet tina siksa kubur. Nyaeta anu opat teh ngaraksa kana salat, ngaraksa kana sodaqoh, loba maca Quran sareng loba maca tasbih. Dawamkeun eta teh lamun aya waktu mah daripada dipake teu pararuguh mending keneh dipake naon maca Quran, mending keneh dibaca tasbih, pake maca tasbih. Waktu sholat timimiti sholat wajib, sholat sunat ya, dina sholat mah fardu, sholat sunat termasuk lamun teh mah boga sodaqoh eta oge pek lakukeun. Kumaha kitu? Fa innaha tudiul qabra wa tuwassi'uhu. Sabab eta anu kabeh nyaeta ngaraksa salat, ngaraksa sodaqoh, maca Quran jeung ngalobakeun tasbih
eta teh tudiul qabro mantak nyaangan kana pakuburan. Ari nyaangan di pakuburan henteu berarti nyaangan jiga lampu, nyaanganana lampu eta mah zahirnya. Wa tuwasi'uhu sareng ngalegakeun kana itu kuburan. Lega kuburan teh da kuburan anu kaciri ku urang mah eta mangan secara zahir. Titik. Satuluina naon anu kudu dijauhan wa amallati yalzamul ijtinabu anha wa amallati sareng anapun ari anu yalzamu anu misti naon al ijtinabu ngajauhanana anha tina itu lati fal kizbu maka eta ngabohong wal khianatu jeung khianat wan namimatu sareng namimah ngadu-ngadu wal baulu ko iman wal baulu sareng kiih ko iman barina nangtung barina anu nangtung. Anapun opat perkara deui anu mantak anu kudu dijauhan nya nu kudu dijauhan ieu nyaeta fal kizbu nomor kahijina kizib ngabohong. Jauhan ngabohong mah maksud jauhan teh ulah dilakukeun ulah dipigawe. Wal khianatu nomor kadua khianah ari khianat teh henteu amanah teu amanah bohong-bohong keneh khianah teh sabenerna mah nya. Dititah nganepikeun duit 1000 nganepi 500, titah nganepikeun obrolan 10 kalimat eta mah ngaleuwihan nepina 20 kalimat. Khianah eta teh ngaranna. Wa namimatu sareng katiluna ngadu-ngadu. Ari ngadu-ngadu mah nyaeta namimah ngaranna teh. Bebeja ka si A tuh ceuk si C kitu, bebeja ka si B tuh ceuk si C kitu nya. Terus diadu-adu jelema teh nepikakeun parasea namimah tah. Nomor kaopat wal baulu ko iman kiih bari nangtung. Ieu biasana di lalaki nya. Ngaran-ngaran lalaki kulantaran kiihna babari beda jeung awewe. Tuluy we kiih teh bari nangtung kagok rek cinogo teh hese atawa mung era lamun kiih bari cinogo teh bisi disangka awewe bisi disangka bencong bencis. Tuluy we bari nangtung kiihna teh eta teh ulah nya jauhan mun bisa ulah dipigawe. Naon sababna? Sabab qala alaihi sholatu wassalam. Panjang keneh teh tik deui. Sabab qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam. Alaihi eta muga tetep ka itu Nabi as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan. Sabab Kangjeng Nabi parantos ngadawuhkeun kana lafad istahzihu anil bauli fa innahu ammata adzabil qabri minhu. Istahzihu kudu ngaraksa aranjeun kabeh anil bauli tina cai kiih fa inna ammata adzabil qabri karena saestuna umumna siksaan kubur minhu eta teh tina lantaran cai kiih. Saur Kangjeng Nabi raksa cai kiih teh geuning eta mah henteu nyaram nangtung. Maksudna kan lamun kiih bari nangtung mah bisa uwar-uwer ka ditu ka dieu. Komo lamun teh mah cai kiih teh ditembrageun kana tembok. Kan eta teh ceret ngan pedah mata urang mungkin wae henteu ningali kana kaceretan eta.
kulantaran kitu sok kiih sakumaha anu diparentahkeun sakumaha anu disyariatkeun nyaeta bari cinogo. Hiji dina ceret nage teu gede teuing teu loba teuing leutik kemungkinan. Nomor kadua alus cek kesehatan. Tah sabab tina cai kiih teh eta kaumumam adzabal qabri siksa kubur teh lolobana tina cai kiih anu datang bari nangtung. Miskatul Anwar parantos nyarioskeun kana ieu katerangan naon kitab Miskatul Anwar. Qala ba'dul ulama'i wallahu a'lam bissawab.